Penonton balik di sarang Abi Robert, Abi Ibo, aku Aceng. Kami bertiga Ira, Ibo, Robert, Aceng. Adi naik peset ayeuna urang barang Hasan langsung ti Alam di payunan urang tos aya cecenet. Dina episode ayeuna urang ngandahar cecenet tina Tangkalna. Ya. Wah, Urang penasaran. Atuh Ibro ini garang. Cecenet namana. Aduh. Udah ieu mah cecenet gareuleuna pemirsa. Kita maaf pemirsa. Itu aya deui. Satu, dua. Aduh. Pahit. Enak, Mana? enak ya. Oh iya. Abi mah teu biasa mam cecenet. Hahaha. Urang pangbeungharna saalam jin. Tingali kebon urang panglegana saalam jin. Hahaha. Saha itu? Wawanianan ngadahar cecenet urang. Can apaleun Haji Julan jin. Anu pangbeungharna salegok jin. Kurang bawa sia ke alam jin. Sensasi anyar dahar tangkal. Wah, cabut. Wah, aku aing cokot Enak. siap. Nikmatnya ya Allah, nikmat. Bet, ngomong atuh Bet, mah nyarepeh wae. Bet. Obet, mana si Obet? Obet. Boba, cokot jin beurnya. Padahal tadi dahana panglobana. Ya abah teh. Yuk bejakeun yuk. Gimana ya? Hahaha. Ayeuna maneh aya di alam jin. Bungana maneh ngadahar cecenet urang. Urang maneh ayeuna sidang. Urang dibawa ka arete jin. Gila dia motor kan itu. Hahaha. Alam jin geus sarokos alam manusia. Urang sidang. Assalamualaikum rete jin. Waalaikumsalam Haji Jin. Aya naon Haji Jin? Iya yo. Rete jin. Iya budak ngadahar cecenet urang. Nah yang apal, pokokna mah kudu disidang. Sok mangga calik heula. Uang sidangkeun heula sareng warga Logok jin. Oh. Aing ngakeun ka dieu, uang sidang ieu ye. Aya manusia cenah ka ieu kasawana Haji Jin. Nya sok enggalkeun ka dieu. Nya. Sok enggak. Ada jin, ada daharan tuh. Lapar. Tah kok kurupuk jelema. Di alam jin mah eta teh kurupuk jelema. Di alam jelema mah eta teh kurupuk setan. Wah, penasaran. Ulah kitu eta mah jang bangsa jin unggul. Jelema mah ulah kitu. Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum RT. Ibro Aceh merenya yang Abi. Abi mah Ajin. Mah Jin. Jin. Kiri jin. Punten Emang Joni di alam jin? Saha Joni urang mah jin. Kiri jin. Malah Naon eta khusus bangsa jin. ah, Teu sopanya jalma teh. yang jin di mana? Aya tuh orang ew. Ber. Ayo non, rame-rame di dia. Luar ah. Iya, we. Assalamualaikum Mamang. Ayeuna teh. Jain ulah. Badodo. Aya di alam jin oge.
Lain aing mah bah dojin. Sarua sok kana suluh. Heueuh eta mah pagawean urang. Sarua boga hutang ka kiri jin. Heueuh dong ngabrab. Bayar buru. Brr. Repeh urang ge alcan. Palak dulu gocin goceng jin. Yuk Ituan euy. Duh, kaberangan. Emang kau sih pada jualan alam jin mau sih? Jin urang mah nu boga toko serba ada di Legok Jin. Punten nanya di alam jin mah saudara tong nyeretna tarik. Tah ka kuping teu. Jadi kieu nya kan si jelema teh ngadaharan cecenet di kebun Haji Dulanjin. Tah ayeuna teh rek dikumahakeun. Cek orang mah salaku orang preman warga jin. Budak eta teh kudu cicing di alam jin. Lantaran eta budak geus ngadahar cecenet di kebun Haji Dulanjin. Jadi eta budak teh kudu jadi warga alam jin. 1000 kali 1000 setuju. Satuju urang ge brr. Pokona mah urang ge satuju. Parete jin ari dahareuna loba teu mun loba ge urang mah satuju jadi warga jin. Loba tuh. Warga jin teh atuh. Oh asik atuh ari kitu mah. Tapi aya syaratna. Maneh kudu cicing di alam jin selama 24 jam. Tah ayeuna naik ditampung di saha? Wang di bah dojin heula tuh heuh nu rada kolot. Lumayan aya babu jamputan suluh. Nya tuh rapat ayeuna atos sakieu. Nam bubar. Tah bah dojin bawa yeuh. Bisa ngadar cecenet urang deui tah. Dekeun. Pade. Ayo orang bawa. Abru. Tah, ieu imah bah dojin teh. Imah baru dah sia. Sakur di alam jin sarua. Lain ieu ke tanggu sarua, jelema nurutan jin. Yuk ke jero lah. Jin nurutan jelema. Kajerokeun wae bah. Kajerokeun lah. Sok tadi yuk. Kudu cicing heula di dia 24 jam. Kalau bisa liar ka mana-mana, Ulah ka mana-mana. Abah rek digawe heula nya. Di dia sih mah. Ibjin ge ek uin jeung ajin. Di dah itu. Tutupan pantona. Ya bangsal nih. Baiknya. Mana kieu? Salam. Kada pula sebenarnya dah hareun. Oh, ada hareun dalam jin dia. Ini kemerdekaan kieu. Ini warag di alam jin mah teh. Daripada di alam manusia mah. Ada jukut ngevlog kayak ningalina kayak 7 aduh. Ini alam jin aya sebeuh-sebeuh. Dengan kieu baik ulin teh. Eta kunaon betul kamu gitu? Tes dahar. Bawa ada beak punya daharan di dapur. Kenyang. Buset, bener be aku maneh. Ayo urang dahar kumaha? Lapar. Assalamualaikum. Tah kabeneran bah yeuh. Ayo naon? Meyakeun dahareun bah jelema. Meyakeun dahareun. Jelema japar bah jelema teh bah. Aduh, nyawa mah orang teh awet-awet dahar jeung atom jeung goang. Geus imah bah teh sanggup bah. Bawa deh orang kareta Lah, bah. bawa di KPT.
bah, ajaran. BS dulu. Wes Jin. Oh, ini ta. Apalin? Oh iya tuh. Oh ya, come on. Keren anjing beda. Wah, PRT, iya budak ieu teh. Kalah kameakeun dahareun urang di imah teh. Japar ya mah jelema teh. Terus kumaha ayeuna? Bikin we kan Bikin lain ulah lah. kanu lain mah Ah sawe. itu Kang, telepon heula si Ajin. Ngasok. Paya moal aya di imah urang mah ieu mah. Japar di mah jelema teh. Halo Ajin. Ka dieu Ajin. Ka ieu ka gok nini. Engkakeun ka dieu. Nyasok. Assalamualaikum. Saya di bagian di Ajinun. Tas jelema ieu. Iya jelema ieu ya. Bagir ieu mah aja istimewa ieu mah. Dewa. Siap berangkat ber. Siap ber. Ngalih kita dulu. Spor. Iya tuh, balik Wah, lah. ngalangit mah teh. Ah, spor dewe. Atuh. Pas itu sehat. Assalamualaikum Pak Rejin. Waalaikumsalam. Aya naon deui? Ajin mah teu kuat. Ditinggalkeun modal sakedeung seblak 3 mangkok bae aku sih ieu. Pasaweun deui atuh ayeuna. Duh, Ajin mah Kenyang. lamun teu modal teh sok tidak berwarna hidup teh, ya. Tuh urang kasih jojinkeun mah heuh. Heeh nya. Abang telepon heula. Maneh wawanian sama akan seblak urang. Kutuk kau jadi Oh, Jajin. tai. Ka dieu. Ieu jelema bagian manehan. Oh sok gawat tong lila. Heeh. Pak Rejin, Ajin mah pamit uih deula ya. Mun Masuk. seblak deui. Sok Jin. Aneh gitu. Mana lila ieu nya? Assalamualaikum Pak Rejin. Aya naon ieu teh? Tah jelema bagian di manehan. Oh, ayo tuh. Yuk, milu ngidar. Yuk. Kiri Jin. Warung dekat aya nu meuli karena begini ieu. Parana ieu. Jajan, bro. Jajan, kasok ladangan jajan. Dari mana yang tidak ada lomba teuing? Urang bieu kieu teuing, bro. Ah, urang mah geus teu sanggup Mangko aja nitipnya, bro. Dititip di warung, dititip di warung, dititip di warung, dititip di warung. Apa jin meuli itu meuli. Bawa tadi kan Naon yeuh. Naon kela urang rek meuli pan tadi anu meuli suk-suklin urang meuli. Lah aing ngaran menang budak kieu deui, tepi duiteun, duit jelema mah bapak di dieu maneh teh. Lah tuh kabeneran aya nu bukan aya nu nyokot mah. Tah. Oh lah maneh ajulan jin aing mah teu sudi teuing ngurus kitu. Lah tuh hararayang aing mah maraban, kabar harta pisan. Besar mana urang balik deui lah. Ayolah urang balik lah, urang bawa di ke alam maneh lah. Tah hayang teuing maraban maneh kalau balaban harta. Yuk ah. gimana Aceh? Gimana? Bukan ngadar datang. Bapak dasar Kalau dikutuknya jadi tangka ya bet, bentar esok mata luar lah. Bisa apa dosa bet? Si tangka mun si obet. Obet.